Sebagai ketanggaran kayaknya. Jadi orang berbagi waktu gitu. Jadi hatinya butuh istirahat kan orang ngabehan gitu. Ya. Kalau kadar deh mah Bu. Lamun Kanjeng Rasul tadi dioperasi. Orang geroperasi kalakuan. Akhlak orang. Bulan Rajab paedah nalita hiril badan jangan bersihkan anggota badan tidak kalakuan bener. Sungut stop ulah sok ngomongkeun batur. Ieu mangaloba ngarumpi be ngarumpi. Nges Bu, jakar itu nang ngalobakeun doraka. Boga amal naon tuh urang. Rabbana Karim, betul apa tidak? Kuari mah bulan Rajab ti kuari sampai kali itu ngeus kunci, ulah. Udah. Anon cenah anak. Hari dia geus mendengar kabar cenah si itu. Kapan naon itam? Kon. Stop. Sama kali itu nama bener. Ngomongkeun batu atau ngomongkeun tatangga, ngomongkeun mitoha. Ayo kabeh ngomongkeun. Tah, geura kunci atuh. Sumut urang ayeuna mah. Tina kalakuan tebal lobakeun maca istighfar, lobakeun zikir ku urang supaya urang na dunia geus model kieu ketika Rasul Mi'raj ningali nini bade geus bongkok cek Rasul sa Jibril eta teh nini sa Muhammad eta teh gambaran dunia pikeun umat anjeun lamun dunia ketika Rasul Isra Mi'raj geus itu atuh ka ayeuna. Ayeuna geus mendekati sare abad 1500 tahun. Ayeuna geus 1441 Hijriah. Berarti kana 1500 tahun hanya ukur 59 tahun deui. Mata ge sia pemuda geura karawin sia. Pemuda euy. Kawin dong. Zaman masih ngejomblo. Teusum. Insyaallah hadirin hadirat. Iyalah para hadirin dioperasi mata kurang geura operasi geura rapihan. Geura sterilkan kalakuan urang teu bener kacamata talona. Geus sungut ulah sok loba ngomongkeun batur. Ulah sok ngajejeleh batur. Ya. Mata urang loba neuleuh Quran ta loba neuleuh TV. Eta mata ge sia eta lieur eta gara-gara neuleuh corona neuleuh TV ta aya corona teh. Masya Allah mata kau mata delekin kana kur. Jangan lo banyak ke HP, lo banyak ke tasbih. Nah, iya jelema kuari gareblak. Kiai kababawa, Ustad tolol kababawa deh. Update, pasang status, komentar ibu-ibu. Masya Allah, teboga beas masang status. Boga rokok masang status, salah kitrok balik pasang status. Bu, galau, hati gundah, pusing, riak. Nek naon dong untuk boga pangeran. Teu boga be tadi cek guru kula teu cek Abah Jeri. Atuh jelam majing teu boga beas baca status. Atuh moal mangid ya tolol. Mamenta ka Allah, ya Rabb. Gusti abdi teu gaduh beas, ikhtiar urangna harap pamikeun beas. Dia memasang status, Masya Allah. Kalau hadirin, Rabbana Karim, rumah tangga dibedakan di status, nyinggung tetangga di status, dia lemah goblok, terbuka otak, mang hirup dek keimanan. Baik ibu bisa kisah dua. Atuh nanaona, kudu status. Rabbana Karim, ketika jelema gundah, pusing, riat dia itu, dititah ku Allah maca Quran. Dititah ku Allah zikir. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Areling anjeun. Hei eling-eling jalma, lamun anjeun eling ke Allah, hate bakal tenang. Ulah pasang sepat. Terjaga doa. Nyinggung jelema na status. Ayo ari mah teh angkat ku dia kunaon. Diciduhan ku dia, dicapok. Ulah status. Tegar tiga kuringan atau nanaona. Coba malikir singgir roh sadik atuh.
Urang teh para hadirin wal hadirat lain haja Jamaluddin pang benerna wal iyad billah kula loba doraka, kula loba maksiat, kula loba barang haram dan lain sebagainya. Tapi urang coba atuh nyin hiji kalakuan anu bahan manfaat pikeun awak urang ka Kangjeng Batur. Kan dititah ku agama teh urang teh. Loba tasbihnya tenan karena panangan seukeun maca tas. Suku urang loba lempang ka majlis, loba lempang ka sawah. Munasabah robe kita gercah. Bener tuh. Makan ayana ibu, tos ayana mah gara operasi. Urang lamun dohiriah mah bering ke dokter. Benar. Woi, riat hulu nu luhur, memek ka dokter nginum paramek. Riat hulu nu handap mek. Ulah sedih tepuk baca mah urusan. Eta ai lebaga ibu nyeri huntu lempang ka dokter, encong lempang ka dokter, kencing manis ka dokter. Masya Allah, ka mantri, ka ieu langsung diubaran, tapi gering na hate. Ketika anggota gering tidak kalakuan teu bener, kunaon teh diobatan? Terus burung tak penyakit geus kadaluarsa. Geutik di barengan. Doang taneuh. Taneuhnya kita pada bahasa halo 2 tahun lantis ku hujan. Sapoe kumaha eta lamun tanuh di hujanan teu daekeun. Biye bae eta teh kudu dibalencong. Jelema ge kitu, dinasehat deul bae, diajak bener gati bae balencong ka. Ada saya mah kahuluna jepret. Negara tiamat diubaran kurang ketika orang gering. Masya Allah, ibu-ibu ke dokter, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ibu kenapa? Atau ini dokter udah 3 poin nggak ngena apa-apa. Oh iya, emang ibu tadinya kenapa? Atau aku kumaha aja tadi gitu. Biasa aja. Oh iya, terus gimana yang dosakan ibu? Atau ini kalau lulus aja. Kemarin juga cenah ngising tur nilep. Berapa ngising tur nilep tur, aku ngedung ngising. Ramang ya, kalau nilep lah tur. Ngising, apa cana saja. Terus itu ibu bedanya gimana? Atuh tinogo, jongkok cenah. Enggak keluarnya. Atuh itu dok bermokla di pasar. Dokternya orang Padang. Oh, bermokla apa bu? Atuh itu yang berem. Oh darah, nah itu. Terus ibu sekarang gimana? Ini mulut para itu udah nggak enak rasaan. Kemarin juga makan uya asin, makan cabai lada, makan gula manis, makan teri cai pahit, makan ceneta tai jeli pahit. Atau tidak baca agar tolong. Gimana? Oh iya, dah sekarang saya periksa ke dokter. Iya, keganjangan dok. Di rumah jangan potong, ada yang ngempihin. Emang ibu dari mana? Pakan jilah. Tetangga kiai penjada doang. Ya udah, ini dulu ya makan ya, ini pagi, ini sore, ini mau tidur. Ya dok, makasih ya. Ya berapa duit dok? Udah jangan, yang bener dok. Oh ya tuh kalau begitu matur nuhun aja. Makasih dok. Assalamualaikum. Salam balik. Dokter tanah dohir malah langsung dibarat. Ketika penyakit kos itu langsung diubaran. Padahal jasad bakal dilebok cacing. Ketika orang maut benar, yang berhadapan dengan Allah roh urah. Kunaon hati gering, pacaran, kedurah. Wah, tilok diubaran. Penyakit hati 9. 1 hasud, 2 suudzon, 3 ujub, 4 ria, 5 takabur, 6 toma, 7 jahil, 8 kasol, 9 aing poho. Terus langsung bener 9 poho. Eta teh penyakit hati. Sedangkan hati jenderalnya seluruh anggota badan. Anggota mah atuh kumaha jenderal. Bisa bener jeung henteu anggota, bagaimana jenderal? Bagaimana pimpinan? Eta jelema maling, jelema korupsi, jelema zina, jelema judi, jelema gaplek, kumaha hati. Kerbak dalam para betul. Hati atuh coba suku diulang aja dok bae. Ngerebut-rebut dangder dia.
Gak mereka dia atau coba lah kan ulah kejedok tarik nak dia gitu anggota kumah cek jenderal maka lamun jenderal bagus atuh kabeh anggota bakal bagus lamun eta jenderal jore atuh anggota bakal jore geus hatena lalempengkeun benerkeun ku urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala panyakitna jeung runtah-runtahna picinan ku urang dina hate Rasul mah geus bala hadirin wal hadirat eta mah pilihan Allah kakasih Allah atuh mantap Allah nyiptakeun makhluk hiji aya anu akalan eueuh nafsuan malaikat mantap imanna stabil la yazidu wa la yanqusu iman malaikat teu ngurangan teu nambahan sabab malaikat mah eueuh nafsuan aya di makhluk Allah Allah nyiptakeun makhluk aya akalan aya nafsuan manusia ketika manusia para hadirin bisa merangan hawa nafsuna bakal lebih mulia tibatan malaikat tingali para anbiya wal mursalin imana yazidu wala yanqusu bertambah kemengurangan tiap hari terus bertambah yazidu wala yanqusu terus tiap hari bertambah imana para anbiya wal mursalin ketika manusia para hadirin hebat ibadah Gusti Allah bakal ngalakeun malaikat tingali dina hadarat urang wa ila hadarati jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin malaikat kedua sebab naon aya nafsuan bisa merangan nafsu para hadirin wal hadirat lamun corona mah babari disingkirkeun atuh daya obatna iya nafsu urang hadirin wal hadirat hese ge nu eta innan nafsala ammaratun bisu nafsu teh mareta anu teu bener atuh nah iyalah nafsu urang aduh makana jalma nu gagah eta lain nu hebat alatna lain nu hebat tafsirna lain nu hebat hadisna lain nu hebat usul fikihna lain nu gagah tauhidna jalma pinter teh jalma nu bisa nahan hawa nafsuna apalah arti ilmu dengan ilmu cek Syekh Athaillah fa ayyu ilmin li alimin yarda an nafsi mana atu ilmuna cek Syekh Athaillah ilmu tinggal ilmu teu bisa nahan nafsu mah eueuh apalah arti ilmu segudang lamun teu bisa nahan nafsuna ilmu tinggal ilmu fa ayyu ilmin li alimin yarda an nafsi mana ilmuna nu makruh dibaju nu haram digaras mana ilmuna jeung tetangga ribut eureun tetangga ribut jeung tetangga aya masalah gede jeung dulur jeung tetangga leutikan aya masalah leutik beakeun ulah masalah leutik gede-gede betul apa tidak orang diciptakan ku Allah ti Nabi Adam Nabi Adam diciptakan tina ta hakikatna jelema tina tanah beunghar tina tanah nu miskin ge tina atuh careta pajabat tina tanah rakyat ge tina nu bodoh tina tanah nu pinter ge tina anu kulitna putih tina tanah bubu nu hideung mah loba teuing atuh tina letak teuingnya atuh hideung-hideungnya atuh orang nyata manis manis lagi tinggal ginetna bener aya kan pasine eta Haji Safiuddin eta budak leutik perkan orang lembur ya di dieu nya jadi ditolong berang pada itu barang balik teh lebaran dia coleh meliputi aman dia mempengaruhinya di Tangerang itu loh Cina pendukung rumah Cina jadi dia mau Cina hebat kulitnya gila Cina bagus makan roti dia macam Masya Allah seorang ada sedang teh hidung teh jadi lumayan sawo matangnya kenapa enggak udah mah Cina rada di kota di Pandeglang nah iya urang lembur ya hidung mana kulit tak beneran sebenarnya rengit baik lain rasaan bener-bener aman Cina ieu mah langsung main ngomong cek hidung teh aing mah cek main ge syukuran bae ka pangeran aing mah aing mah lesteng cenah hidung-hidung geus mah hidung mah cenah angel kabelok hidung mah belok hidup no hidup make baju berem doang cangang tangkil
Halo. Kayak gitu. Angel kabel. Dalam mobil hidden pernah letak dekat kiri. Wajar ke steam. Orang murulung daki malu. Terus. Ayo nak orang nugati ge ngelengit penyakit nafsu. Corona kan bisa dihindari kurang. Aya obatna. Ieu nafsu. Robana kali penyakit hati. Hiji hasud, awas ibu-ibu ya. Kumaha tah hasud? Teu ka obat tur manggikan di mata lo coba nyerengit. Tetangga ada beli termos teh tadi ngagolak. Ting torek foto kodoplokan. Tetangga beli mobil teteh Salesma, tetangga imana 2 tingkat asup rumah sakit. Tetangga kebeli mobil hak beta teh modar. Di mata kajian mobil teh kabeli tung-tung namon. Sanu untuk na santri jeung kiai lumayan bisnis kulibaris. Satu kali takbir menangna 30.000 berarti satakbiran 12.500. Mang di pan balik nyolatkeun kang aki-aki ke batuk. Oh daya calon hiji ya teh masak lagi. Oh, sakeblek ya keblek ya. Batur pat di Cirian. Asana moal waktu itu poe cenah yo. Emang dia punya kalau nyawa. Kita kelakuan santri kaja apa tanah gitu. Sarua jeung santri aing. Oh, lapan kiai bro menyalakeun. Oh. Padahal pada begitu, trung tuh. Nyalakan. Bola kata saya. Nutilo kudang geus buka kudang. Yang tujuh jalan tuh berbaik kok nyekel baju Kak. Adalah. Baru barang oh bener rupanya bungar. Kata kasabudin kata kaje eta ampok 20.000. Alhamdulillah. Nu nya atusan 400 nyalatkeun. Oh, mun 5 juta dosa tidak. Orang beres nyalatkeun cek kiaina. Maaf, kalurahna ceng, anu tadi nyalatkeun santri kumpulkeun. Waduh, enak cenah ieu. Kakak cenah kumpulkeun urang ieu, masyaallah. Cek kiai urang, kumpul ieu sadayana, kumpul cenah Mbah. Kieu ceng kula terus majlisan anggeus. Urang keramik pan teu kabeli, ngahutang ka material teu bere, bapak dia anu nyarumbang tadi ya. Aing lihat hulu cenah cek kiai. Tadi supaya beres, wayahna duit nyolatkeun tadi teh urang kumpulkeun da pake mikram. Cek santri aing geus beli 1.000 tadi dia cenah. Jadi dia aing beli 800. Pokona cek kiai abah mah teh nyana berdua teh 20.000. Bae geus kieu. Duh, kapal santri. Kumpul kemenang 5 juta. Kabeli keramik beres majlisna. Alhamdulillah. Nang 2 poe anu pae deui nyolatkeun. Cek kiai ceng nyolatkeun. Aya santri nu nyeletuk. Nek cara kamari deui moal. Goblok, dia tidak santri baru kita. Di kalakuan siaran dia ada baru. Iya karena dia ya. Tim koreksi. Rabbana karim, hasudnya, picenannya. Lanjut eta kiai, penyakit ada tadi loba mau dibahas kami kukuring kiai moal. Iya obat tambah geus, bacamat, obat tak ieu. Obat sakit hati. Awas, bedakan ulah. Obat tambahnya, jangan yang perlu obat. Wadawa'u qalbin khamsatun fatilawatun bitadabburil ma'na walil batnil khala wa qiyamul laili wa tadharru'u bis sahar wa mujalasatu salihin al-fudala. Ingat pada tadi kau bong Haji Sabudin balik ada apa pada kalau mereka aja tuh jempet nangguan kiriman pan HP pada tak pada tamak itu numan kiriman. Cek Imam Zainuddin Malibar, cek Imam Zainuddin awal bapak kolotna Imam Zainuddin Malibar. Kumaha wadawa uqalbin lan utawi obate ati khamsatun yaiku 5. Oh, patilawatun maka suwiji diku maca Quran. Jadi obat teh mah maca Quran.
lain yang setat rek ada dua wow boga pangeran baik ngadu kana status otak toblok tadi di dengkul siap apa karena itu calawek cepat tonton video pemuda na nganggur membaikkan ngajung di video dari cina bolang kayak panggil kalau dia termodal video udah sekali anjing terus ya